Mengpung daguan Cenah Martasim ngaraneg reuas ngadenge sora nu ngageroan guat direret ka tukang tapi teu katembong naon-naon poek bae nu aya mun teu dedengean tang tujurig bungkeulekan tangan-tangan Mas Jibja cek pikirna Martasim bari tuluy indit deui lengkahna beuki ngagancangan tapi heuleut sajongjongan sora nu ngageroan teh kadenge deui sarta ayeuna mah dibarengan ku sora anu ngagibrit lumpat. Pung Mengpung daguan Brig 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 sora suku beuki jelas. Geus deukeut cigana. Tapi kumabehna weh. Mati-mati payah oge aing teh kudu ngalawan heula. Carekna bari teu ngaliek deui ka tukang. Martasim jongjon nuluykeun lumaku. Barang geus rada baray-barayan rek caang, Martasim teh kudu ngageroan ka susul. Mang Empung mah di geroan teh noyod bae cek hiji budak ngora nyamperkeun bari haruha-hareho. Ayeuna mah sidik nu ngageroan bari ngudag teh Jang Acim, anak nu beunghar di manja heureut anu anyar keneh nampa warisan lantaran katinggal maot ku kolotna. Jang Acim acan jadi tangan-tangan atau anak buah Mas Jibja. Tapi bisa jadi karena daftar calon mah Jang Acim teh geus diasupkeun dameh unggal usik cek babasan teh mah idek liherna teh di imas Mas Jibja yang hareupan lapat sintir. Sakitu banda kaya titinggal kolotna nu mangrupa sawah, kebon, imah jeung munding sabaraha rakit teh beuki ngorotan pindah kana leungeun Mas Jibja. Jang Acim taya kapok manan kapok kalah katamah gawok. Harita oge bari haruha-harehoh nyamperkeun Martasim dina leungeunna nyenyekal gulungan kertas. Moal naon deui tangtu segel sawah atawa kebon gadekeuneun. Jang Acim geuning. Sugan teh saha boro diantep. Rek ka mana Jang Acim teh? Jeung aya naon gegeruan bae tadi? Cek Martasim miheulananya. Puguh rek ka desa, Mang. Biasa bae Mang, butuh duit kuring teh rek meresan ieu segel sawah.